Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kuari diunggal negara ribut mual ngeureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi, baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya, untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus mantap dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakalna kajian kumaha ge. Pokoknya jala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos ieu bajak kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kos itu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat mun dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika, timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieu jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah hayang iya isulah ke orang, kieulah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh, nusok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu baber. Hese nyarita urang, ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, bakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya no kaburu paeh heula. Untung. Can bogo untung. Bakal henteu bisa henteu bakal jeung kumaha jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang, oh masalah geus. Padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak, oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai. Nah kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui. Geus ditosran lah ku mui. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui. Jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha atuh?
mata geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu kerja obok-obok di Indonesia gitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia ya perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran, Madinah di lebaran, eta teh nyana nyaho atawa henteu kaperuntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Wah, ribut lah, kacau di unggal negara, Irak teureun-eureun, Iran teureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri kamar kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar ge di. Terus mantap ku dilegaan, kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berarti. Tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah. Jelema hayang emas, cokot batu, asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun dari sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat kesan nu mantap urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari mah ngridit engke mah hayang emas ya mio mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacot hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di maqam Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya wah mulai wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarak wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi
Mentak kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa, turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Gila Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ke handap. Lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis muna panjang. Nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang. Wah ieu. Ieu Ashabul Kahfi kajian kuku mah ge. Si hade ulah di baturan si hade. Juri ge mah ieu. Turun di Gunung Karang masalah ini. Wah, gararaga. Muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu. Tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Dia udang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantak aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing Rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambang eta maot nu ibadah ka Allah marah maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan iya dekaluar bisa gede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya jar Zulkarnain dikuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia
ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kemari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna geus sindek urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad teh di Turki tah eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kok sarari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan eta berarti diajak ka negara itu kamari aya deui nu liwat ka dinya bae oh aya kerajaan di daerah dieu diketos bae kerajaan ketos raja jurig newo-newo meureun tah jawab ieu da ieu urang kan kuari ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu urang dimensi zahir kuari zahir ka deuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kada ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah teh da ieu ke bakalna Ya'juj wa Ma'juj nah idinya kakarak summa khurujud dabbah jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh dabbah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar hampir sarua jeung himar begal ceulina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabbah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin didinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir sia mah kafir sia ge da tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe
datang kelai katangkal kalapa kiih lagi di lamotan gua ku lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang beres percis kos kotok bae geus beres geus ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal anu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya. Geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan. Ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina, ieu jelema jana zina di dinya. Ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang. Geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan. Ngan ngomong datang gitu kayak mau belah didinya atuh cekena belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Numantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh. Urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae aing cabut nyawa aing nomor kadua maningan disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl eueuh mangpaat da kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu si gotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup taman geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masih di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke namun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir
tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu, oh di Pandeglang si Tegwan, ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Guys, udah beres kabeh. Ayo siap mangkaning juga itu. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranan boga nasa? Anu cangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mandak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar, waduh aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagan. Sementara pemerintahan orang kuahe. Kiai nu aya di itu kuahe 4 kali. Nggak kumaha deui atuh. Lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana. Ya otomatis lah kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Nah, kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handal, eueuh nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung dibangun, gereja dibangun, masjid orang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkat bae, lila kene eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah, peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Deuk kumaha henteu? Bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejen kulon. Sakar kulon. Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mau baduy terus kalau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng mun jengkol kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy geus saon horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jauh pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah pencet aya kiai nu salah pencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan nggak saya kumaha coba ya lalakona nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakarak kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa
didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sana. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran penonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu si gotaka tobat-tobatan harita geusat masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiniti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kositu terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh. Waduh luar biasa urang menyaritakeun perzinahan kuari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang kuari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang mayarkeun kontrakan atuh pandang karak kumaha deui kenapa pandang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakana teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar Quraisy nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kula teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon pandaman henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur walau jeung tetep ka Gusti Allah ari karatuan ari karajaan yauma yunfakhu fis-sur dina poe ditiup sangkalala
ditiup songsong anu geus dipasrahkeun ka malaikat Israfil. Nomor kahiji ketiupan pertama kiamat, gunung-gunung tinggi menjulang hancur, laut nu ngeblok hancur kabeh, hutan-hutan belantara kabeh hancur, dibalikeun buat kabeh rata. Tiupan kedua geus disiapkeun ku malaikat Israfil, songsongna lumantak dibahasakeunana model kornu mah nu sok aya di luhur kebon teh naon ngaranna di dieu anduk dasar urang kampung nyaho kabeh. Tah jadi kos tanduk teh kieu maksudna ti dieuna gede ka dieuna leutik. Eta songsong lain sa songsong na tarompet lain sa tarompet horempet na horenganan seluruh timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang aya di jero songsong eta wadah roh sagede kumaha ulah nyaritakeun sagede kumaha engke bae saksian ge urang bakal nareuleuh kabeh ke songsong eta ketika Gusti Allah ngainstruksikeun tiup cek Gusti Allah, hai Israfil tiup, brrr, baralik roh ka awakna masing-masing. Aduh, nu di Pandeglang, nu di Serang, anu di Bandung, nu di Surabaya, nu di Singapura, nu Malaysia, wabeh baraliknya teh salah itu. Roh nu geus ditiupkeun baralik ge pus langsung nyana kalaluar di kuburan masing-masing sing ari tek kos toge kalaluar kabeh. Iyalah pangeran hiji ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi, hati-hati. Nomor kaduana Allah ngadamel poe akhir yakni poe kiamat saat Allah nyarita kaun bakal warujud deui manusia. Nomor katiluna karajaan teh nu Gusti Allah lantaran saat eta teh dibuktikeun ku tiupan malaikat Israfil langsung tiupan kedua ieu baralik deui roh ka masing-masing tidinya ka kararudang digiring ka mahsyar. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu saha nu jadi raja poe ieu ayo coba nu di dunia miliaran hayang jadi bupati hayang jadi gubernur hayang jadi presiden hayang jadi raja udang coba raja ngaku henteu sia jadi raja ditantangkan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu coba buktikan coba raja-raja Soeharto lulumpatan embung kajahoan Bung Karno sarua bae wabeh lulumpatan tapi Gus Dur mah tenang mainnya namanya. Gus kenapa enggak lari? Saya kenapa lari udah saya pertanggungjawabkan kok. Katanya korupsi bola get siapa bilang itu anak-anak aja nggak beres itu anak-anak. Udah saya nanti mau ngobrol sama Tuhan. Tenang Gus. Saya mau kumaha gitu. Dah bangsa John Kennedy, bangsa Bill Clinton, bangsa George Gebus, guys kucar kacir ujian ada. Bangsa Charles kucar kacir kabeh ge. Embung nyana teh disebut raja ditantangkan ku Gusti Allah. Iya aya. Walahul mulku. Allah nu boga karajaan. Setelah ditiup sangkala ku malaikat Israfil buaralik di roh tantangan ku Gusti Allah libadil mulkul ya boro-boro bupati gubernur raja RT GRT kucar kacir kapacirit RT dirinya sebabnya lagi raja RT teh raja sa RT nya nanti ya aduh letak ceknya laporan ke aing pan raja ngaranna aduh digaji henteu
wilayah naleutik di akhirat jadi dituntut sia RT raja waktu di dunia kumaha sia ngalaksanakeun tugas sia ketika sia jadi raja sa RT sadaya-daya sadaya-daya eta ceplokan lurah dikamanakeun ku sia waduh abdi atuh tama diajak ieu ku lurah mana lurah sia limanil mulkul yaum ngomong sia cak Gusti Allah wahai raja-raja dunia ngomong limanil mulkul yaum raja pa ieu sanu jadi raja ngomongnya lillah nu jadi raja poe ieu mah Gusti Allah siang aku jadi raja henteu pernah jadi raja sakedeung bakal ditanya sia ku aing sia jadi lurah sabaraha periode 2 ngaku henteu rakyat sia di urusan ku sia ini banyak ka rakyat sia bae di mana sia jadi raja waktu di dunia sia jadi lurah di kerajaan mana Sindang Asih sia Sindang Panon sia Sindang si sindangan macam-macam SKB ya Sukamantri nah rakyat sia ya kumaha coba aing tanya ke rakyat langsung malaikat ku Gusti Allah kita ngumpulkeun rakyat Sukamantri kita ngumpulkeun rakyat Sindang Asih Sindang Panon ku Cikupa terus berbagai desa ditanya hai rakyat sia bener baheula di kerajaan ku raja eta benar ngaku sia kana kerajaan ngaku beres tante tah sia waktu di kerajaan ku eta ento tinggal nyeret bae seret ya Allah mat camat merene sih do orang bau camat dah merene aja merempan aduh kestedaya teu upaya camat aduh sabaraha tahun sia jadi camat jeung di mana bae sia jadi camat waduh geus hese ngomong tah pengakuan rakyat coba terhadap pimpinan sia aing moal nanya siana dek nanya rakyat na bae ketika sia mimpin rakyat bener jeung teu benerna kenyataanna kumaha cak rakyat bae cekcok di dinya teh antara rakyat anu pro jeung nu teu pro kitu kene bupati tanya sabaraha periode tah kumaha rakyat cekcok antara nu pro jeung nu teu pro bupati gubernur presiden gitu kene wow atuh rame di jatuh puguh nu mantak cek Gusti Allah cece al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kunci ku aing sungut sia rame teuing kunci be al yauma dina fayin nakhtimu ala afwahihim sungutna dikunci jetrek teu bisa ngaromong sebabnya ngahelah geus nu ditanya teh leungeun aidihim wa tashhadu arjuluhum suku setelah rakyatna ditanya haha ieu ke bakal diproses satu persatu eueuh kaliwat masya Allah karim dek ditanya tentang kepemimpinan anak ieu teh kitu adil atau hianat sebab semboyanana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat nyata atau henteu dana APBD diturunkan untuk kebutuhan rakyat ditanya ke rakyat Pasar Kemis hai Pasar Kemis ketika mana dipimpin ku seorang bupati nah ieu kumaha ieu jalan rarapih tante lain sia lain ku ari nanya na bego dah ditanya sarana pendidikan bentuknya sekolah timimiti SD datang ke universitas kumaha sarana agama
birokrasina dipersulit apa henteu, adil atau zalim atau hianat. Tanya seorang gitu kontraktor, sini Pak Wijo, kamu sebagai kontraktor, betul, bidang apa kamu? Bidang pembangunan Pak. Bagaimana ketika kamu memohon SK, lancar atau tidak? Aduh Pak, puyeng Pak. Kenapa kamu puyeng? Transaksinya bukan di kantor Pak, bukan di kantor ya malaikat. Di mana? Puncak. Kenapa tidak di kantor? Terlalu kecil. Kecil apanya? Hasilnya. Iya, bakal beres. Ditanya sedetil mungkin. Ieu teh jang rakyat ditanya. Apakah dipersulit? Apakah dipergampang, dipermudah? Pacena untuk rakyat. Birokrasi perdagangan anak, birokrasi perpolitikan anak, tah ieu bakal ditanya, dipermudah apa dipersulit? Kaum buruh ke dikumpulkan. Mana hirup tahun sabaraha? 2013. Status abdi buruh. Di pabrik mana? Cingluh. Bagaimana ketika kamu mau masuk kerja, dipergampang apa dipermudah? Iya, buruh bakal ditanya. Bagaimana pembelaan dari pemerintah terhadap rakyat kaum buruh, dipermudah apa dipersulit? Yang bakal ditanya tim mimiti RT na lurahna datang ka urusan gitu pagawean anak. Wah, geus kabeh sing cariot libadil bulkul yaum bae anu jadi raja kuaing deuk ditata, deuk ditanya, deuk diteliti. Coba nu menge kabeh ke kabeh. Waduh, geus arembung disebut raja-raja. Begitu kaharep itu SBY, halo Pak, ulah halo aing ge doh, puyeng ya aing ya. Kita bisa di halo limanil mulkul yaum, poe ieu rasaha nu jari raja lillah. Kulantaran aing nu jari raja, siap pernah jadi raja di dunia sabaraha periode SBY? 2. Ditanya ku aing rakyat Indonesia ti Sabang sampai Merauke, 135 juta penduduk Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Baheula tamah ku ari mah sabarang meureun. Tanya kumaha keberadaan kepemimpinan presiden yang terhormat SBY. Tanya kabeh. Bagaimana tentang haji? Apa dipermudah apa dipersulit? Wah, depan maju. Cak depan sial aja, emang sial siapa? Kumaha keberadaan rakyat anu harayang ke Mekah dipermudah, birokrasi apa dipersulit, pancena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Atuh geus aya cek depak teh kesepakatan ini mah harus menunggu. Ya, harus menunggu. Kalau yang muda dari 50 tahun, 10 tahun baru 50 tahun. Bagaimana kalau yang udah umurnya 60 tahun menunggu 10 tahun? Koit. Iya, bakal ditanya birokrasi, berbagai birokrasi. Limanil mulkul yaum. Geus bae sing dijebur ka neraka. Nu boga urusan-urusan tadinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ternyata mengabaikan rakyat, pengkhianat terhadap rakyat. Gus, hampurang ke maka tetep bae diseseuh bae digubiang, jauh gubiang sia. Moal nyawa sia digubiang tah. Gubrug. Nana gubiang eta. Bahasa Haji Ahadu eta kos itu gubiang. Baheula. Tah digubiang. Yes, digubiang di neraka jahanam. Masya Allah. Iyalah hakim terakhir, jaksa terakhir, meja hijau terakhir. Di dunia bisa nu salah dibenarkan, nu benar disalahkan. Di akhirat di Rabbul Jalil terakhir engke nu salah tetap salah, nu benar tetap benar. Bakal kanyahoan nu mantak urang lamun di dunia kuari tetuntas
atapkan ke persidangan terakhir di Rabbul Jalil meja hijau Gusti Allah aing bakal nuntut ka sia geus titik geus bakal jasang ke tah ayatna ieu walahul mulku yauma yunfakhu sur Allah karim. Nomor keempatna alimul ghaibi wasyahadah. Gusti Allah teh anu maha uning akan anu gaib jeung anu syahadah nu hadir mah gobawa masuhida anu teu kadeuleu ku mata kasat urang gaib ku Allah mah kadeuleu jeung kauningan anu hadir mah komo boro-boro ku Allah ku urang ge da kadeuleu kanyahoan. Geus Gusti Allah mah eueuh anu bisa disumput salindungkeun lantaran kadeuleu ku Gusti Allah jeung kanyahoan lumpat ka mana ayeuna urang bakal kanyahoan. Nu mantak al-ujba kulal ujbi heran para jasa heranna cek Syekh Athaillah dina hikam. Jelema kunaon maksiat gajauhan ti Gusti Allah majar teh teu kanyahoan meureun ku Gusti Allah teh emang aya hiji benda nu teu kanyahoan ku Gusti Allah moal aya. Kurutak kertek doa aya di jero hate urang ge kanyahoan ku Gusti Allah lamun urang boga keyakinan anu mantep bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah urang bakal izin terus ka Gusti Allah. Ketika urang aya izin di Gusti Allah iman urang berarti luhur. Ketika urang aya iman urang hayang ibadah bae ka Gusti Allah dengan kaseneng ibadah urang. Aya anu senengna salat bae, aya anu senengna teh maca Quran bae, aya anu senengna teh maca shalawat bae, aya anu senengna zikir bae, anu senengna tafakur bae. Terserah kumaha kaseneng-kasenengna. Ya Allah mah maha uninga, urang sanajan diuk bege kieu di jero hate urang ku ari keur uca acok. Cagat teh urang teh ai tetangga aing mah geus kabeli motor, aya aing mancan emangna ku Gusti Allah teh kanyahoan. Di jero hate urang teh geus lumayan aing mah ieu perusahaan aya mobil aya imah aya pamajikan aya ja itu ge hayangeun ka aing mun aing nyandung sedeng atuh kanyahoan ku Gusti Allah kuno kolot mah kuno pamajikan teh ku Gusti Allah kanyahoan bae kurutak kertek urang lumayan nih cek urang aing digawe ieu teh rada basih di perizinan lah aing mandek make birokrasi setan bae geus lah ngandalkeun birokrasi nu asli mah angel kasugih geus bae ku ari mah soal SK perizinan teh kumaha aing bae nu penting beuteung aing dayut ku batur teh kanyahoan ku Gusti Allah kakara kertegna bae ge kanyahoan hieu ku hage atuh alimul ghaibi was yahuun jas nu mantak lamun urang boga kayakinan Allah nyahoan beurang jeung peuting tah urang bakal izin bae ka Gusti Allah jeung moal aya sieun kana naon ge jadi kanyahokeun dieu ku Gusti Allah urang beurang Allah nyahoeun urang peuting Allah nyahoeun urang keur lobaan ge Allah nyahoeun urang keur sorangan Allah nyahoeun boro-boro zahirna batin urang ge nyahoeun boro-boro naon aya ieu darah nu leumpang di awak urang ge nyahoeun aya gangguan naon ge nyahoeun Gusti Allah mah nu gaib cak urang Gusti Allah mah teu gaib eueuh nu gaib nisbat ti Gusti Allah mah eueuh nu gaib nu madak jelema teh bertahap kanyahona tentang batin teh ya dibere ku Gusti Allah bertahap ketika geus dibere teu jadi gaib nisbat di jelema nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah ebre eta teh cak urang gaib sateh cak sipulan mah henteu cak sipulan gaib cak sipulan nu ieu mah henteu lamun urang nyaritakeun kubur cak urang mah gaib ya cak Kanjeng Nabi mah henteu lamun urang nyaritakeun ku ari neraka gaib teu kadeuleu ku urang jak ku Kanjeng Nabi mah kadeuleuhan nyaritakeun sorga nisbat di urang mah gaib da deui nyaho ge ti Kanjeng Nabi da Kanjeng Nabi mah paningali teu gaib nisbat di Kanjeng Nabi mah asal nyaritakeun sorga cak Kanjeng Nabi teh anjeun mah teh nyaho sakumaha nu dikanyaokeun ku kaula aya naon kitu kaula mah ketika nyaritakeun sorga tah di pipinding eta tah di tembok eta ku kula kadeuleu sorga nyaritakeun surga kadeuleu surgana nu mantep ketika Kanjeng Nabi dituntut coba Masjidil Aqsa kos kumaha Kanjeng Nabi ngahulang sakadeng brek Masjidil Aqsa aya tek coba lawangna sabaraha dihitungan ku ngene 1 2 3 4 5 dah sekian diarebenan eta gaib geus berarti Kanjeng Nabi mah
Namatak gaib teh ieu teh nisbat di jelema anu teu nyaho. Nu jibere nyaho mah teu gaib. Di ieu kagaiban nyaho kana gaib ge leuwih luhur deui. Padahal Al-Qur'an geus ngajelaskeun eueuh nu nyaho kana gaib illal gaib kecuali nu maha gaib. Tapi kan maha kawasa Allah jeung maha nyaha Allah aya hambana nu dibere nyaho. Nu dibere nyaho tentang gaib saha eta? Para nabi, saha deui? Para wali Allah Subhanahu wa taala. Nya nangis embungeun jarita-jaritakeun geus kitu geus hiji kanikmatan besi dicabut ku Gusti Allah. Eta Allah mere kos kitu naon? Nambah keyakinan buat dirina. Model kos kieu bae kita urang mah pan lamun salat beti-beting wiridan ti-beting ngantuk biasa tah mah emang manusia mah ngantuk komo seubeuh beuteung atuh ngantuk bae lain penting beja beurang ngantuk bae emang si eta mah meureun watek ngantuk teh gitu. Nah ieu mah penting. Allahu akbar. Kumantepna keyakinan ka Gusti Allah, terasa aya Gusti Allah, terasa hadir Gusti Allah, terasa aya bahasa innallaha ma'ana teh di dirina sehingga izin ka Gusti Allah. Salat teh teu karasa teu ngantuk beres salat zikir nyaho-nyaho tarhim atau subhanallahu akbar Allah nyana ge kaget asa sakedeung amat tadi ti jam 1 atau ti jam 2 datang ka subuh nyana sorangan ge kaget cek aku teu karasa amat nya asa 10 menit eta geus dibere maziah ku Gusti Allah teh jelema. Eta teh nisbat di batur mah capek ti jam 2 datang ka subuh tapi nisbat di si eta mah kok henteu geus dibere tah. Eta kakarak awalan tah kos kitu teh. Ketika salat teh ngeunaheun jasa Allahu akbar kacipta maha akbarna Gusti Allah sebab Gusti Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi. Gusti Allah teh anu ngadamel dunia jeung akhirat. Gusti Allah teh al-muharrik wal musakkin anu mangarobahkeun jeung anu nyicingkeun kagambar ka maha akbarna Allah nu mantak asa dihareupeun bae rarasan teh Gusti Allah. Ketika manehanana Allahu akbar geus leng teu inget ka dieu ka dieu hiji Allah kosong di jero hate salian ti Allah. Allah bae hiji. Nikmat bakal salat teh ngeunaheun salat teh sebab nu marentahna Allah dirobahkeunana ku Allah rarasaan bareng jeung Allah sedangkan Allah teh boga sorga geus asa nikmat bae non salat teh ngeunaheun Allah 4 rakaat teh asa sakedeung hayang deui salat asa sakedeung asa ngeunaheun dibere maziah nisbat di si eta mah ngeunaheun salat nisbat di iman teh tuh mata ku Gusti Allah dibere beda-beda ieu keur carita deudeuketan ka Gusti Allah. Iker carita nu gaib heula mulai Allah mere kuari lantaran dirina geus galengitkeun ria ku cara meunang ti guru teu sambarangan ayana di dieu ria teh kemudian ditapakuran ku manehna di morokobahan Gusti Allah sehingga ria teh eueuh asal geus eueuh ria ikhlas karana nyana geus bisa ikhlas Allahu akbar ngaji bisa ikhlas sedekah bisa ikhlas nikmat ikhlas teh amis perasaan diri aya di batur ria bakal kanyahoan gaib padahal ria mah urusan batin tapi bisa kadeuleu ria teh budak hayang kalem teh budak sanajan dibagus-bagus ge ku ahli ikhlas jelema nu ria kadeuleu pantulah ikhlas seseorang ria jelema bakal kadeuleu padahal mah ria mah urusan kalbu tah mah tapi ku Allah dibere nyaho nyana teh ieu teh nisbat di si ieu mah gaib urusan ria teh nisbat di si ieu mah teu geuninganan nyahoeun antara ria jeung teu riana eta kunaon eta Gusti Allah maha sagala-gala alimul ghaib wasyahadah jelas aya nu makhlukna nu dibere ala kadar nyicipi kanikmatan sifat Allah tuh nikmat lamun geus datang ka dinya alimul ghaib wasyahadah. Ketika Syekh Syiri Sikti dibere duit ku raja nyana embung
ketika dipaksa nyana embung katilu kali lantaran ditanya nah mama make embung ieu teh dibere duit henteu ah kula mah kunaon emang henteu bae kunaon eta lantaran kadeleuna ku sesiri sikti duit eta getih dibuktikan lantaran dipaksa ku ajudan raja ditarima ku nyana dikekeuh kulucur getih ka handap mantap kula embung teh ieu teh getih kadeleuna doang cek seseri sikti ieu teh duit rakyat ieu teh lain kudu dibikeun ka kula kudu digunakeun kana sakumaha mistina lain dibikeun ka kula tah ieu teh duit rakyat anu salah penggunaanna mantap kula mah jejedis najis teu hayang kula jelema nu narima atuh kadeleuna bae duit jeung loba kabutuhan tapi lamun jelema nu geus bisa deuleu eta teh getih atuh jejedis saja teu hayang sabaraha miliar dia teu hayang getih atuh jang naon getih urang mah lantaran teu bere deuleuan kos kitu malah nyeun proposal kamari geus mushola kuari masjid kamari dieu majelis taklim hulu anakna ge dijieun proposal ih atuh dadaon duit rakyat haram getih digunakeun kanu lain jalurna getih teh embung lamun nyaho nisbat di urang mah henteu nisbat di eta mah henteu gaib ja eta teh duit teh kajahoan ku nyana bahwa eta teh duit getih teh ya Allah ya Rabbi to alimul ghaibi was Allah maha uninga kana gaib Allah uninga kana syahadah atuh geus jelas Gusti Allah nama rakyatna masyarakatna kaumna hambana aya anu dibere menikmati ilmu Allah tentang kagaiban atuh kumaha Gusti Allah bae ay Allah menghendaki maja babari bae gampang jasa tuh janu Allah ya kumaha aing bae Adam teu boga bapak teu boga mah jadi sia jelema atuh nu aing ieu cek Gusti Allah teu kudu aya bapa indungan geus beres Isa teu kudu aya bapaan geus asal aya indungan jadi bae geus tuh kos kitu di Cikupa oh bapaan jadi bae geus bapana mudik ka ditu nyana reuneuh ya Allah ya Rabbi alimul ghaibi was sok geura urang kuari ditapakuran diri urang datang ka keuna hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta lanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah harga awak urang ya urang ge awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes mah nu ieu rada mahal eta lah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang tuh aing mah naik kapan teu pantas pansa mantaman yang rakyat jelata kos kitu minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngateu pantes kana naik kapansa rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirinya jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos kitu sebab ngahargakeun dirina boga harga batur ngahargakeun ka urang masalah diri urang mah ka diri urang ulah anggap diri orang teh sampah anggap diri orang teh tai kebo anggap diri orang teh tai kotok malah leuwih mulia tai kotok timatan urang tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah maharaja atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah nu mantap Kangjeng Nabi mah ngahamba bae henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayat nage subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi henteu bi Muhammadin henteu tapi tetep bi 'abdihi ngahamba eueuh nu leuwih ti hamba mantap Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah nah ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh bage ngahamba cari tengah hamba teh kurang ulah dihargakeun awak kurang teh lah sapira awak kurang awak kosia so amat dahar ge kudu ujung daging kotok coba sekali-kali bareng jeung kotok sia ada cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia barang jeung jelema
ketika orang hayang diharap bae lamun di tukang orang bendus sombong aya di diri sia babari teh lamun naik mobil hayang nu bagus bae embung nu gorengna aya sombongan berarti di diri sia lamun ngariung hayangna di kasuran mah aya sia tah kiai sombong bin goblok beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang tah mah jelema mah dirina mah ieu atuh batur ngahormat urusan batur tapi lamun urusan sorangan mah gua do datang kiai kasuran sia mah kos kitu sarua jeung calawo ai kasuran ya kiai mah teu bantes tadi kasuran bere cai weuh ambos ya mah meureun teu aya tutupan Masya Allah tutupan atuh tah make tutup make tataka cek kana meureun deuk nginum tatakan meureun tah eta kos kitu teh eta sombong ketika orang hadir haju awak orang hadir kieu bae teu ditanya-tanya teu ditoel-toel di diri orang sial aing hadir ku hadirna nanya naon sombong hijikeun urang jeung batur coba ge lamun ngarasa akur bae dihormat sakitu teu dihormat sakitu diajeng-ajeng sakitu teu diajeng-ajeng sakitu bah geus mulai bagus malah mun dihormat-hormat teh urang ngazana muringgak bulu mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh tolong tuh belok loba amat sih orang keheul teh Allah maha uninga berarti orang kayak kieu Kiai Saifuddin yang terhormat Dokter Andes kurang hiji eta bang guys tinggalkan Kiai kos kitu mah bangpak boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunya nage heuras kos itu sombong hijikeun coba awak urang ketika awak urang teh hayang dihareup bae hayang dihormat bae hayang dipuji bae sombong aya di diri urang ketika akur mantep nah engke ge ngeunaheun salat teh ti dia ukuran diri urang kuari lamun urang asup ka restoran lain aing teh pokos kitu mah nya warteg balik potongan aing itu tuh nelayan aing mah tah eta berarti sombong asup ka warteg geus sembung tah eta boga rasa pas kitu teh ngahargakeun diri Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba ka jelema anu ngapangerankeun diri mangerankeun harta mangerankeun makhluk mangerankeun benda hartina aya karesep sadian ti Gusti Allah na ieu Allah nyahun sing hade nu gaib eueuh nu gaib di Gusti Allah ma'alimul ghaib peuting poek bongkleng buta rata di jero taneuh di tengah-tengah aya batu hideung di tengah-tengah batu hideung aya sireum ang leutik-leutik da sir ku Gusti Allah mah kadeuleu bae ku Gusti Allah mah kanyahoan bae nu mantek ge sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah ukuran syariat na ukuran syariat sapira sireum teh geus paehan ge eueuhna naon sapira rambetuk paehan ge eueuhna naon sapira reungit paehan ge eueuhna naon tititah malah hasarot teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teh sunah malah cak-cak paehan tapi ketika orang inget karena kamu maha uninga Allah maha kawasa Allah maha segala-gala Allah orang isin bakal mun mangisireum mun bagi sireum urang dek dipaehan isin aing nyieun teu bisa maehan bae ajo ka aing can puguh nyoco can puguh henteu ku aing dipaehan isin amat ka Gusti Allah urang boga perasaan kos kitu Gusti Allah uningae nu mantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia antara hewan jeung hewan teh silih tulung aya sireum keur di luhur tangkal ka bawah angin teng blus kana cai kadeuleuh ku manuk toed cek manuk teh teh sireum karunya-karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun plek make sungutna dibawa ka cai kadinya
sirem nele bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudnya supaya sirem naik. Begitu naik karena daun dibawa ku manuk teh dikadaratkeun plek cek sirem nuhun toed aing kudu nama ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan. Gas sesama hewan udah kita saling menghormati. Geus beres menang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih kudu deuk nembak diincer toed dia mantep ya sia teh jaho ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan geus gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah korea ya Allah dengan warung jaket trot wah sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan siremna le cak sirem teh ieu teh toed nulungan aing wah asana terbunuh sirem gegeurana datang ka dieu datang ka kelekna ka dieu mejeuna deuk ditembakeun dicocok bat gagibeng ngagibah toed hibar keluar deui sirem ketemu deui jeung toed nuhun cak toed ka sirem lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing geus salaman sudah kita saling menghormati toed jeung sirem hubunganna erat jasa Masya Allah ieu keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya urang eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana toed terhadap sirem. Nah sedengkeun man khodama khudiba jelema nu hadaman deui bakal dihadaman jelema nu nulungan bakal ditulungan deui ulah ning manusia jeung manusia cacak sirem jeung toed seperti gitu. Ya Allah ya Rabbi aya maung keur istirahah istirahat mau ngikir kieu aya beurit gadinya teu nyaho mau lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang begitu ka dieu ka hulu maung deui ka hulu begitu cak maung hei teu nyaho sia aing raja oh cak beurit hampura tidak ada maaf bagimu raja singa cekel aku mau cak berit teh ampura mau jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirahah moal bu sahan wani atuh ka tuan raja sia ka dieu naon suganda mah lain tumpukan tuan raja pajar teh mah atuh amrang meh kula keur mencari tuan raja cari naon makan jang abdi jang kula jeung anak mah hampura bae agas we hampura dedenya moal terjanji naon janjina tapi di mana sia ngalujak deui kerekam sia boleh lah geus teu kudu janji jata memang pagawean di dinya geus beres balik we beurit seminggu kemudian iya maung benang ku tukang ngalamaung jadi make kawat disebut kalabesat nyawan berapa kali kalabesat naon pakai kalabesat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging begitu asup katabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna brek cek mau wah aing ieu beunang mong cek mau minta tolong sudah ngan bahasa mau mah mong nyaho kitu jauh lain kira-kira begitulah. Masya Allah kadengean ku kabehan cak hewan-hewan rasakeun siapa jahat rasakeun jahat siapa pehan habak wabeh ngadoakeun komo uncal mah pehan
we ngadoakeun paehan. Yos beres dibawa caritana ka imah. Ngalamau diteunun di hareup. Jol beurit. Aduh. Baheula nu nulungan aing deuk dikerekep henteu teh. Aing mun baheula kunyana dikerekep. Meureunaan paeh anak aing terbengkalai meureunana. Kusababnya naga aing dedeh jeung nyaa anak aing goledek kuari sareubeung. Ku aing deuk ditulungan bae datang ka dinya. Rit. Cak mau. Naon raja? Je, si aya di dieu. Ngahaja. Deuk naon tuh? Deuk nulungan Tuhan. Pan siapa ke nulungan aing? Pan pernah Tuhan nulungan kula waktu kula ndek dikerekep ku Tuan Raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku Tuan Raja dilepaskeun. Wah bener. Aja sia dik nulungan. Deuk kumaha suci nulungan? Cara kula moal bisaeun batur. Ayo coba tulungan atuh aing. Ke tungguan penting. Berang mah ujianna raja ajur kula ajur. Penting ke penting. Beres kata gapeting geus harees kabeh nu bogana hees nyaman beurit datang deui ka dinya. Tek tenang Tuan Raja. Eta besi eta digegelan, kawat digegelan, talina digegelan. Malah nyana mawa rombongan. Wahai kaum beurit. Yu urang tulungan raja urang. Yeuh urang babarengan. Digegelan. Plok beses. Tuan Raja keluar. Heurit aing nuhun gas ya gas urang pake perjanjian kula ulah di dahar kula engke bantuan kula ge bakal ngabantuan oke gas transaksinya ada di dinya. Wah tuh nu bantak eueuh dongengna takwari raja ngadahar beurit mau eueuh embe di dahar teh kebo uncal bayawak dia tapi beurit membungin sebab nyana boga perjanjian mah. Kumaha eta dedeh jeung nyaa eta teh awal nama si maung kabeurit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui. Masyaallah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang luar biasa. Urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah bae jadi bere ieu. Tapi ketika aya nu pakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyahon teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujianna ngadoakeun ge sadeupa geus mah ceurik-ceurik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojok di dinya eta lawan ku narimakeunana tah Allah neleukeun teh uningaeun alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeung. Ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae eta mah ti Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung beurit. Ya Allah ya Rabbi ku dedeh jeung nyaa sangkilang raja singa tetep bae dedeh jeung nyaa tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa ku dinyaahan mah pohara jasa ku didedehan mah pohara jasa tah eta teh kayahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur carita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan ngan kabelah dieuna terus aya perjanjian bangsa hewan mah terus henteu bisa komunikasi jeung urang
kecuali jeung bangsana deui ta eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan mah horeng keur trisno keur cicintaan nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kitu haju gugubrut horeng di jero nama I love you say bahasanya anak urang teu nyaho ya karim atuh eta ge embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak ta eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah teu gaib da Kangjeng Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeng Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeng Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hambana nu deukeut ka Gusti Allah kagaiban tirei kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirei kagaibanana komo Gusti Allah na alimul ghaibi was syahada tinggal deketkeun bae diri urang ka Gusti Allah masyaallah lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran ti Irak dek ka Iran berangkat begitu datang ka Iran ti Irak ka Iran baheula mah hiji teteh wari mah jadi dua negara Irak Iran Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak wari mah dua langsung datang ke Iran dek mondok begitu dibuka dina tasna aya sireum Samarupil Qurki kieu Samarupil Qurki ngalamun tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan kuara urang mah geus dayutan ku ari buangkotan geus incuan 24 can pernah tafakur guruna lantaran urang mah nyana merenung kieu pecek Samarupil Qurki anjeun sireum ti mana andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak meureun anjeun boga anak meureun anjeun teh boga incu meureun anjeun boga emak meureun anjeun boga abah sakumaha kaula manusa sedih ninggalkeun anak ninggalkeun lembur kuring teh pangker ka negara Iran ieu teh ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak ngan kulantaran rek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat moal waka kumaha kula mandek tafakur bae ka Gusti Allah jeung endek ibadah bae heula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum kitanya sireum aya anjeun ti mana lain ngobrol kos kitu keur carita doang dibahasakeun urang mah ngobrol kos kitu cak sireum saya dari sana ya tak masih beti tak mau kos kitu mah ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali man mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dieu urang ting teng deui atuh cukup bae bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun di bahasa urangkeun sireum di mana anjeun abdi ti negeri Irak alhamdulillah dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa teu lain hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu cukup diasupkeun deui ku nyana ka tas langsung disletingkeun deui berangkat deui ti Iran ka Irak deui mangkaning baheula mah pan naik himar naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum doang urang mah can puguh can karunya sia keur carita ilmu hakikat jauh asa urang kunaon eta teh geus diberes sebagian ilmu Allah alimul ghaibi wasyahada nempel di Syekh Marupil Qurhi keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum cak urang mah gaib jacak Syekh Marupil Qurhi bang teu ya Allah maha kawasa Allah maha segala-gala Allah ketika hamba geus dibere ku Gusti Allah ese nyaritakeunana
moal kabendung ujian anak ketika Allah geus mere boh ilmu boh harta boh kanyaho tentang gaib Gusti Allah nu maha uninya Gusti Allah nu gaduh Gusti Allah nu boga nyagakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah sampai ngobrol jeung sireum tadi mah manuk jeung sireum hewan tama berit mah jeung raja singa hewan tama kuari mah manusia ngobrol jeung sireum Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung sapi ngobrol Kangjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol ketika tangkal korma bongkot tak dijadikan kitu mimbar Kangjeng Nabi dijadikan mimbar dijadikan paranti diuk di mimbar kemudian paranti khutbah kuari aya nu mangyieunkeun seorang wanita kaya orang Turki ku Kangjeng Nabi eta kapan dikaditukeun dikasisikeun cari kadege ku sahabat kabeh suara ngalengis daun eta ya Rasulullah cak Kangjeng Rasul suara bongkot korma nah make jeung ceuing nyana embung papisah jeung kaula mantak diusapan ku Kangjeng Nabi wahai bongkot korma dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula kakarak eureun cerita nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik damarna cempor wae dibang meulikeun nu bagus eta deui dipake bang meulikeun nu bagus eta deui dipake tanya kapan kebenaran nu nanyana anakna ditanya ku anakna abah kurang eta teu dipake kajeun teh di sisi bae pan abah make cempor bae sia mah teu nyaho eta cempor teh ya amanat ka abah sanajan geus make nu bagus kula mula ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah tuh teu kahartieun kan ku batur urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun wah teu mah kieu jadi dukun teh kos kitu mah kita mah ngobrol jeung gelang bahar ka jeung kuku mage segala combong segala naon tuh beda dukun jeung karomah dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir Gusti Allah mah maha bijaksana maha uning terhadap berbagai perkara batin jeung zahir zahiran wa batinan eueuh anu kudu teu kanyahoan ku Gusti Allah nu matak hiji bae sifat Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah tancebkeun ka jero dada urang bukakeun hate urang pelakeun di jero hate urang sehingga berkembang biak di jero dada urang ka awak terus ka ceuli ka irung ka mata kabeh bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah bakal nikmat hirup urang bakal ngeunaheun hirup urang terutama ketika urang zikir ka Gusti Allah jeung salat ka Gusti Allah sebab naon geus aya sifat Allah nu nempel di diri urang dibere ku Gusti Allah usahakeun ku urang mulai balik ngaji cicing di imah alimul ghaibi wasyahadah alimul ghaibi wasyahadah oh Gusti Allah maha uning deuleu pamajikan urang kernaon teh budak ge pamajikan urang aing teh nyaho ku Allah mah kanyahoan asana boga bebene deui ka jeung lain deui gincuna kandel amat wah iya asana tuh eta mah kos kitu mah atuh lain dibere nyaho teh mah ngaranna terkaan salah suuzon teh mah pugunya na make gincu jang urang pajar jan tukang ojek salah hei sia make gincu kandel amat tindak sasanarieunana pan suriga ka haji pan ngaji lah lain doi sia ditinggalkeun ngaji sakieu bae sadangdan masyaallah cak pamajikan ka haji ieu kula jang ka haji ieu dikukumahakeun ge kumaha ka haji dikukumakeun gitu mah sadangdan jang ka haji lah lain sia coba ka dieu SMS aing heula masyaallah SMS cek kan eta mah lain tapakur teh suudzon teu ada eta mah lain kos kitu tuh sing ada teman can dibere ilmu teh mah kos kitu mah malah ngaleleban tah mah jadi pakur sing lurus ke Gusti Allah ke maha kawasaan Allah maha uninga Allah terus kebal engke urang teh isin geus dibere isin tu mancep engke ge dibere pirasat heula aya jelema leumpang gitu oh pirasat anu tilok nyala aya jelema anu pirasat anu aya pirasat anu dibere pirasat bata ku Gusti Allah teh masyaallah datang kanundek maot henteu nyaho kana goib kan kakarak dibere pirasat leuwih ti pirasat bakal geus pohara jasa tah mah
ngan geus teu meunang bebeja kaditu nama teu meunang bebeja eta teh anu carita almarhum aya hiji jelema maot kemudian atuh anak pamajikan bapak ma mamang dulu kabeh sebatang kara nyata lapor ka kiai ka dieu ka abah almarhum kiai kulan maot aju dirkahna aya tanahna aju ija ahli warisnya aju kudu kumahakeun cenah teh ini coba ke Lampung ya Lampung emang enak coba baik coba ke Lampung padahal tuh wauh teu naon kata almarhum teh nyebutin coba ke Lampung lah Lampung mana tah Lampung nu belah dieu lah ulah jauh-jauh coba belahnya datang bae ka ditu jaritakeun si anu coba kumaha teh busugan aya coba urang Tangerang mana nu aya di Lampung misalkeun itu karumpul nu nyaho terus lidik sih gorenganan bener aya ahli warisna teh eta padahal teh nyaho si eta hirup di mana si eta di mana kok bisa kos kitu tah urang mun ditanya bapak eta bisa nyaho wah tuh kos kitu yo teu ngajawabnya na eta lain urang hayang nyaho eta ilmuna kos kitu nang di mana eta tah bisa dibeli kitu ku urang heeh atuh kumaha eta nanyakeun datang ka kuari teu ngomong wah sebenarnya kos kitu sok nyaho teu menanyakeun mah eta bisa nyaho aya ahli warisan di Lampung sedengkeun abah tante wau jeung si eta kemudian atuh jauh bukan geus eueuh bae geus hubungan bae geus nyabage tilok ka dieu nyahoan teu naon tetapi bisa nyebutkeun eta coba di Lampung berarti aya ahli warisan kadeuleu tah kos kitu ieu datang ka kuari teu dibedakeun atuh geus karup-karup marwat deui atuh geus masyaallah tah ieu tepan kos kieu ke mah sia cenah ngaji ieu kos di Ampel eta sepi kene eta manu nyaksian ngomong gitu loba jasa pala putra anak-anak kabeh kos Ampel cenah kadu manya bae cenah dagang ambal aya cenah kadu itu kadang ka tukang-tukang ieu ge tukang naon garang-garang cabe bawang aya manya tuk urang ye coba ge aja usira teh ulah kadanan sia mere mah ngajeng cenah milu dahar bae di dinya eta geus ngomong bae tah sataun memeh maot teh geus ngomong ramai cenah bokalna bener baik kuari ulah tukang bawang tekan tarasi aya mere mah tiloknya na ge acana kiai hayang dibere teh mah keur dongeng bae lah jangan naon tarasi sih masyaallah bebejan teh naon teh celu celewe di dinya geus masalah geus masing-masing bae nyana-nyana urang-urang atuh ngan sing tartib bae hiji ulah aya sampah-sampah lantaran di balain tempat dagang geus niatanana ka dieu ngaji beheulanan kadua kakarak neangan Maisa geus ulah ngotoran di dieu engke lamun ngotoran di dieu engke kukula bisa-bisa meunang teu meunang dagang ulah dagang geus pokona mah dagangna di mana bae tapi aing tetep minta untung itu jadi kepala-kepala dagang atulah tah eta kos kitu caritana alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul tegas kateropong apa naon wallahu alam geus kos kitu bae teh jelema-jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah teh kadang-kadang 10 tahun ka hareup kadang-kadang 20 tahun ka hareup komo tamah anu sataun deui ka hareup anu asana bukti-bukti bae masyaallah kunaon eta dibere ku Gusti Allah ngan teu meunang ngajelaskeun nu sajelas-jelasna besi engke kajahoan kawalianana beuh lamun aya jelema kajahoan kawalianana ujianana ngan henteu dicarariuman doang mantak cara mah api lain main geus hiji kiai lantaran geus katembong kawalianana wow bisa salamanan bae kan kunyana ieu na diborokan leungeunna tah gitu wow ngemu ka dieu terus salaman aya borokan kan embung punyana di kieu ge embung ya borok ai urang mah sia kai balikeun atuh aing kieu teh ku sia ieu aing kiai tolol sia kai ai urang mah hayang disalaman ai lu asli mah wali atuh embung itu diborokan gitu teh geus asal anu salaman los tah sia ai da henteu ngan ieu na doang sakitu tah ja embung anu asli mah teu hayang disasalamanan teh emang kumaha kitu teu hayang
izin ka Gusti Allah izin encan mejeuna asana disasalaman encan mejeuna asana di kitu-kitu teh boga izin makin ka ditu makin izin makin ka ditu makin makana akhirna mah kos kitu nyanana tadi borokan teh dianu supaya arembungeun ayo urang mah lain malah ngajak engke sasalamannya kayaknya aju cium tangannya sehingga ada sia ulah kaliwat barokah aya wali nyebut barokah ka sorangan gantung habak ya kos gitu ieu tata kos gitu nah ya alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir taye engke ti dieu urang mulai minggu hareup bakal ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ieu bakal na ieu dongeng Kangjeng Nabi Ibrahim ujianan nu ngabesan rugi ujian lagi emang gitu panjang dongeng nih mual tamat datang ke 3 minggu ya memulai ya ida Al-Quran kuari urang ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam guys besi minggu hareup dek kondangan diheula-heulakeun ieu lantaran ieu moal kabanggi deui angel jasa ka balik deui teh angel oh luar biasa komo nu kolot mah moal balik teh kabul modar nyan atuh wa idh qala Ibrahimu li abihi azara wallahu a'lam